tinggal Mang Lulu tadi parungkutan Mang Lulu. Mang Lulu. Astagfirullah, si Ibi ngagogorokan sensitif wae ka Win teh. Aya naon? Ari kabadega lah daek teu. Kabadega naon? Pangaritkeun itulah doma pokona mah taeun jukut itu teh jukut pisan salamar-lamar acan. Lah deka harorea mungkin kerja di pengangguran teh tapi udah butuh itu duit teh. Nya ke dibere meureun ku aja ge ku si Haji di kuliah ngaritnya aya keur meuli beas mah jeung deungeuna teh ge. Heuh ari kitu mah lah. Ke sore dianterkeun atuh nya. Baik gitu teman penting mah ka Panang we ditu. Tapi ku di kuliah ye. Manya atuh di kuliah ku si Ata. Karana emang Lulu. Jug we ke dipangaritkeun. Pangaritkeun ke. Daripada keparungkutan nya wayana jug balik we. Hegnya Lulu. Aing teh euy teh. Teu dilaksanakeun da karunya si Hajina gering teh. Duh da ieu teh euy. Butuh sebenarnya beas tomoga usumu yang kieu teh ditah ngarit. Sugan si Haji ditah ngarit mah isuk-isuk oke. Nanteuran karek sarantang mah. Tapi ieu teh masih kene lilake nah ieu. Ieu mah cuacana mah sedeng kene ngaringkup. Pas kadang pedung teh. Sare heula aing Jang. Naon? Jam Samsul. Naon? Pangneangkeun Mang itu coba Mang Lulu. Kita ngesburit. Kita nyaneut meureun urang teh. Sakedeung ka itu dititah ku kolot teh ampun melit anu kana jaangeunana. Kepak ngeunah-ngeunah teh. Diburu ka itu nih heula. Tanggu. Emang Lulu di mana? Itu geuning saresana. Mak, naon Samsul? Itu Mang naon teh? Mang Lulu lagi sare. Udangkeun atuh pan itu geus burit, dikeng tadi oge. Heuh atuh udangkeun. Oh, tipu dikuburkeun ieu mah. Mang, euy. Mang, euy. Ada apa ini teh? Oh, kok tadi cek emak kita pangaritkeun mah. Jam sabaraha ayeuna? Jam 05.00. Tunggu Mang teh teh. Buru udang. Cing panyokot ngarit tuh. Mana ieu Lin? Panyokot ngarit. Aduh, ngirupa-rupa. Nih, karungna mana? Geus burit ieu euy. Ya gawekeun nya urang nitah, urang gawekeun di ka urang. Manggadengan itu geus pujian kadenge. Aing marek inget teh. Cici Haji sing ngadak. Tuh keneh bae maksakeun ngarit. Pujian yang geus sore ieu. Ieu teh beuteung aing kunahaon ieu teh. Mun hayang nyaduk ieu mah ieu kudu dengan heula nu ungkun ieu. Itu euy. Rorea ngade sebenarnya mah ieu teh. Jukut sahanya euy. Cocok ieu. Paling tuna ieu. Lian. Lumayan jukut ieu. Si Haji bakal bungaheun euy, bakal geus burit, bakal berelean ieu mah ieu. Jaje, yo Mang Lulu, yo jukut teh tah. Sok kedeun tah atuh dihanap. Tah jukut teh barurat aing. Aduh, Lulu. Kumaha ieu teh? Pasarean tadi teh. Doma meningus karaokean teh beuting keleleuweuh ai Mang Lulu. Kamana rek datang. Hampura Ci Haji, ieu teh da pasarean tuh puting teh ieu teh. Tapi kadi angon Mang Lulu domba teh bade ku ada Mang Lulu udah cukut pisan tuh bae pokona mah tah jukut geus pang ieukeun pangaritkeun mana ieu Mang Lulu butuh ieu ieu atuh ieu mah ieu heula we nya lumayan we keur ieu banyak keur jajan di mah anterkeun we ka saung ka itunya
Anterin ka saung we pokona mah beas mah. Kayak aku diantarkan kali itu meureun aya da ku si itu si Samsung teh diantarkan ka imahnya. Nu Saung heg. nuhun nya. Heeh. Aduh, geunaheun euy. Tas nyaduk mah. Kita ngoge. Hah? Jukut aing ke mana ieu tinggal karung? Aing teh buka jukut gitu di. Aing mah terbalik jelema teh. Samso, Naon? naon maneh? Ke mana Bandung mah? Lain kata di teu euy keur modal. Naon? Heeh, kata itu jadi beuteung. Nyari modal mah modal lah Pasti atuh. tepok kadinya terjukut kita eueuh. Make eueuh sagala teh nu mauk meureun ah. Meureun mana ieu ti mana ieu? Timang Lulu ieu teh. Timang Lulu menang ngulikeun. Naon make diulak-ilik sagala. Lain deka euy, asa wau dah barang sorangan mah. Lah, wau di mana da urang mah Timang Lulu menang ngulikeun we. Ya mau keukeul ieu mah nu daek nang ngarip capek dah.